sebelum ngelanjutin aja video ya, langkah lebih baiknya mana nge-like, Komen, subscribe supaya teka tinggalan video-video anu selanjutnya. lonceng videonya diaktifkan goblok. Anjing, main Anjing. goblok. Mimiti sia kudu lari sabari calangap supaya oksigen maneh bertambah banyak dan menghasilkan suara yang bagus. Siap atuh bos. Nu kadua beungeut sia kudu siga diciekeun selama 300 kali. Eta pangaruh kanu bibir meh teu siga tamusu. Tah anu katilu bibir sia kudu siga diciekeun sabari di jalan supaya bibir maneh berotot. Kaopat kala bos, ini asal loba kieu nu katiluna wae ge ripuh komo nu kaopat. Geus sia teh nurut kana parentah aing, kan ngaranna ge training. Nu kaopat sia kudu dimandian ku 7 curug goblok sabari puasa 7 poe 7 peuting jeung tapa di gua sancang. Tah anu terakhir sia kudu ngilu kana ritual aing goblok. Anjing bos, siga pesugihan kitu. Moal milu jadi member ah urang mah. Bawa aing ditumbalkeun eta bisa kitu. Pan sia teh geus janji goblok. Janji-janji teh pedut haiki carana mah embung aing jadi memberna ge. Bos, tu tinggal aya Delman. Mana? Oh, wah manya wae ki aya Delman jabang ngapung. Goblok. Si anjing ngadon kabur. Goblok sia. Anjing, moal euy. Ngamen ah. Goblok teh eta budak lompatna ka mananya si anjing teh. Pusing. Goblok teh aing karek di lawang pantong geus diusir ku satpam anjing. Anjing capek euy. Jaba lapar deui. Ah ngamen kacak weh deui lah. Mang, Di jadu di nanti geus sia teu kudu nyanyi ganeng balik-balik. nuhun atuh nya Mang. Jor balik-balik. Goblok teh aing can ngaladangan jaban can ngalaris acan. Cungur teh. Mang keur naon? Jang. Biasa we ieu mah keur ngarongso. Bisa jadi duit eta teh Mang. Ka harti teu? Ah, kieu we, Jang. Aya kangge tuang-tuang wae mah. Ari Sujang damel naon? Abi mah sapopoe ngamen weh Mang. Cuman nya kieu teu bebeunangan. Oh, kieu ya Tujang. Ujang kan sadi dinten sok ngamen, terus gaduh pengalaman oge. Tah, kaleresan rencangan abi ge sok ngamen jiga Ujang. Eta mah seueur artosna sia, ke sapeser bumi, kapeser sawah, kapeser mobil. Terus we Ujang mending kene ngiring jeung rencangan abi. Yuk. Ya hayu atuh. Aman. Yo, Jang tah, rencangan abi teh ieu. Tah maneh euy bener. Tita tadi teh aing neangan budak ieu. Nya ceu aing ge pirasat aing mah bener si ieu goblok teh. Maneh bener kieu pisan ieu ka aing. Nuhun Bos Ewen. Naon Mang bieu urang geus panggih jeung jalma ieu mah ngadon diritualkeun sieun rek ditumbalkeun wae. Ieu mah mimitian goblok lain ditumbalkeun. Mang tinggal aya randang ora. Goblok sia. Si anjing ngadon kabur. Nak, masih anak Arto?
Kali bere duitnya. Anjing goblok. Anjing. Saha itu anjing nyokot jatah aing? Sopan pisan. Sia naon nyokot jatah aing, Bang? Naon mang urang mah teu nyaona naon. Sia saha sia? Ngilu. Goblok. Lubang teh harang reset teuing. Tang tuh sia mencetannya sih ngeunaheun goblok teh abe dieu atuh. Siap bos. Cing. Bos. Itu bos. Bro goblok. Sia. Tang euy penyusup goblok euy. Naon atuh mah ngaran teh salah. Aing di mana ieu? Diuk teu sopan pisan hareupeun bos aing. Bos ta ieu aya penyusup wawanianan ka wilayah kami. Sia goblok utusan ti mana? Waniana nincak wilayah aing. Duh kakang da abi mah teu terang nanaon. Da tadi abi nuju reureuh, teras di pasihan Artos kudu gaduh motor, nya ditampi we ku abi. Da teu terang nanaon. Alesan sia mah. Man siksa. Sia nung bale goblok tangkurak sia penyusup ti mana sia? Duh kakang da abi mah teu terang nanaon sumpah. Wah, Nu balik sia ti mana goblok? Si dihakan ku aing. Sia menganggap sepi ka aing teh. Nyawa aing teh nyaho nanaon. Bieu teh aing teh kabur ti si bos pangamen goblok. Da aing teh sieun rek diritualkeun wae. Diritualkeun. Oh, eta mah balad aing atuh anjing. Man sia ceklan goblok. goblok sia. Wawanianan ka bos. Ulah aing. mang ulah, urang sieun ditumbalkeun. Gandeng sia. Tang telepon si Emen. Iya bos. Goblok teh eta budak anjing leungitna ka mana? Saha deui nelpon? Halo? Halo, mana keur neangan budak nu kabur len? Nah siapa? Iya ka wilayah aing goblok teh. Hah? Heuh atuh bawa ka dieukeun. Eits, tidak semudah itu, Bro. Oh, nu gratis ayeuna mah. Heuh kalem eta mah. 200 juta kontan di lapangan basket jam 3 sore. Siap. Oke. Oh, sip. Tang. Siap bos. Woi, mana? Lain tadi geus. Tadi naon aing mah karek datang bieu ge. Ai tadi saha atuh? Kamu doi goblok. Geuleuh atuh anjing kamu deh. Hei, dadah dulu dong. Hai. Bapak pulang. Biar siap. Yusuf ngawalan aing. Mana? Tak bos. Teu nanaon. Teu. Duh kakang abi. Sia mah ngangap pengamen. Sia goblok urusan di mana? Waniana nincak wilayah aing. Sia. Mama aku di mana, guys? Kebanyakan guys nih orang anjing. Diam goblok. Bangsa kau. Diam anjing. Goblok. Ya, diam goblok. Wah, ya mah kudu ngilu jeung kapan. Pada saha? Tidak traction. Sia saha anjing nyokot jatah aing di wilayah aing. Buru milu ka bos aing. Anjing. Ben tadi. Yo atuh nun teu salah jeung video ieu tong poho disat.